Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra dangu, alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui mitra, neraskeun hanca nu katunda waktos dinten kamari. Carios kalayan judul Asal Usul Raja Kalong. Ieu dongeng teh karangan Mang Giok. Mitra kaum dangu, hanca nu katuna waktos dinten kamari, upami telepat urang teh parantos dugi ka ya syukur bagja kumanyangan atuh Raden. Paingan kasaktian hidup tan wates wangeunna sing horeng diangkat murid ku eta Pandita Sakti. Pantes upama Ki Bajul Buntung nu kakocap gagah sakti bisa dibinasakeun. Upami telepat mah parantos dugi kadinya nya hanca teh. Kumaha terasna? Mangga atuh urang sami-sami lajengkeun deui wae. Kangge mitra kaum dangu sadaya, Mang Barna ngahaturkeun wilujeng ngabandungan ieu carita dongeng teh. Sok mitra kaparayun sadayana. Mitra, angka wijaya ukur Sri Maur. Bari ngarinat ku juru panona kanu Cineluk. Manehna sadar upama kajadian dirina nu robah wujud jadi kalong kajajaden ku kananga arum di kirungan. Meureun hal ieu teh memang kurang hade kadengena pikeun Ki Anjali. Sedeng kadenge Ki Anjali cumarita deui. Tah, ieu kananga arum teh nyatana budak nu ku Abah dicaritakeun. Dicarioskeun naon ari Abah? Ceuk kananga arum merenyun. Disusul ku raraina anu ngadadak euceuy. Tong pura-pura mangsa mangkak rumaja. Hidup teh teu walehna tanyakeun manehna. Tah ieu budak nu salila ieu kumaneh ditatanyakeun teh. Mitra kaum dangu, dipokeun kitu ku Ki Anjali. Atuh puguh we beungeut kananga arum teh beuki euceuy. Sok sanajan manehna kasebut hiji awewe anu babari leah ku ningali lalaki anu gandang. Lamun ceuk istilah ayeuna mah meureun awewe petualang cinta. Kitu pangintennya mitra, mun sanes pamaget wae nu janten petualang cinta gitu. Aya oge wanoja anu babarian jatuh cinta. Saur edisi Litoong nya. Maksud edisi Litonga lah. Nah, ari teh sageung. Nya atuh ari dibodaskeun kitu mah ku Ki Anjali. Sumuhun dibolekerkeun ka pribadianana puguh we rampang reumbeng atuh. Abah mah abdi mah teu rumaos tatanyakeun.
tekudu pura-pura. Ohnya Raden. Nah kungsi baheula Rama Raden nyaurkeun hiji perkara. Duka sepuh. Abdi teu patos emut. Lamun kitu hegu kaula dicaritakeun. Baheula kaula jeung Bapa Hidep nyatana kiwi cakungsi patali janji patarema subaya. Mun seg hidep katut si kananga geus darewasa. Hidep duaan saja dihijikeun rek dirangkepkeun dina adat tatali paranti perkawinan. Abah. Tutua, tong pati didangukeun teuing omongan anu eta mah. Ceuk kananga Arum samarepola. Panonna nepi ka carinakdak saking goera. Tapi najan kitu jauh jereweun hatena. Aya parasaan bagja. Hiji parasaan nu salila ieu tacan kungsi kaalaman ku dirina. Parat nepi ka panon poe lingsir ngulon. Kakara padung dengan teh lekasan. Kananga Arum katut Ki Anjali mulang ka imahna. Pon kitu deui Ki Amek Surabi. Ki Amek Sura katut anu sejena. Pada mulang ka tempatna sewang-sewangan. Janten mitra kaum dangu sadaya sakumaha anu kantos dicaritakeun ti harita Angka Wijaya teh tetep tumetep di puncak Gunung Manglayang jadi pimpinan gerombolan taregos waja sakaligus nyumputkeun jati diri tina udagan pamarentahan Karajaan Sunda. Hirup babarengan jeung Ki Anjali katut kananga Arum numeh sanasib pada buronan Karajaan Sunda Buda. Kangaranan luruntuk Senapati. Teu aneh upama Ki Anjali loba akal jeung pamikiran-pamikiran nu harade. Di antarana nunuk-nunukeun lemur nu aya di sabudeureunana. Tuluy ningkat nunukeun kacutakan jeung kandagalantean. Nu awal-awalna mah Angka Wijaya teh nolak jeung teu pati panuju. Tapi ari ku hayo-hayohan didongsok jeung dipangaruhan mah manehna teu burung eleh oge, malah lila-kalilaan mah jadi resep. Sokomo memang kiwari manehna mibanda kasakten nu taya tandingna. Teu aneh lamun lila-kalilaan mah sikep jeung pasipatan Angka Wijaya anu biasana basajan nyaahan jeung karunyaan teh lamat laun mimiti robah jadi kejem jeung telenges. Sifat sombong jeung adigungna beuki mahabu ngalimpudan jiwa katut nuranina. Ningali kaayaan samodel kitu lain deui sedihna hate Ratna Inten. Sababaraha kali manehna ngelingan tapi Angka Wijaya ayeuna geus teu daek ngadenge. Ceulina lir anu bonge puguh haben-habenan dicocokan ku paham-paham Ki Anjali. Nu weleh ngarasa ieu aing uyah kidul.
siga sababaraha welas taun ka tukang nalika manehna mangaruhan Ki Wikramajaya tug akhirna cilaka kusabab nurut kana kahayangna Ki Anjali. Kungsi dina hiji poe Ratna Inten meh-mehan pasearongkah ari nu jadi sabab-musababna mah estuning teu sapira. Angka Wijaya mamangku anakna dina kaayaan awak anu masih keneh kotor ku getih mangsa tas balik barang gawe ku Ratna Inten dielingan tapi Angka Wijaya kalah nyentak semu morongos nu ieu kaayaan teh sempet ngahudangkeun amarah Ratna Inten nepi ka pacenta-centa parea-area omong. Untung Ratna Inten kaburu sadar tuluy ngelehan sabab sadar di ayonan ge malah matak pibahyaeun. Nganti harita hubungan Ratna Inten jeung Angka Wijaya mimiti pajauh, mimiti ngarengangan jeung kurang harmonis. Pemitos kirang harmonis mah biasana sok aya istilah pisah ranjang ku ayeuna namanya Mitra. Mohon misah ranjang teh. Meureun leuwih payus nama disebut awet rajet. Sering pabaeud-baeud jiga ucing keur baeud. Kalan-kalan Ratna Inten kadua budakna sok misahkeun maneh di hiji tempat. Di hiji wawangunan nu aya di tengah-tengah babalongan. Eta wawangunan teh dijieun tina bilik awi sarta sok disebut Bale Kambang. Saperti poe harita manehna keur diuk ngadaweung di tepas bari nyerangkeun lauk anu tinggu dibeg. Harulin hanapeun daun tarate nu keur meujeuhna karembangan. Sedang di luhur langit geus mimiti hibar ku cahaya layung. Nyorot cai empang nu kontan robah warna lir disipuh ku emas sinangling. Hanya akal kaendahan ukur sakedeung sabab teu kungsi gereup langit teh poek. Atuh gura-giru manehna asup ka jero tuluy ngahurung-hurungkeun lampu gantung jeung damar nu aya di rohangan tengah. Hawa mungguh karasa tiis. Di luhur langit medem mega hideung tinggarayot siga-siga mawa pihujaneun. Raengna bangkong di sisi empang kadenge kangkengkong. Malah aya nu kokorolokan sagala awor jeung sada ciang-ciang. Maju kapeutingnakeun kaayaan cangra teu mongkleng teuing siga tadi. Malah bentang sulintang ge mimiti baranang. Mapaesan langit tingkartip tingkariceup. Mata kelar mata kuaas. Gek Ratna Inten teh diuk bari nyerangkeun budak anu geus ngagebrak. Lang ngadon ngahulang miraga meneng nganteur lamunan ngumbar sawangan. Rus ras kana kajadian mangsa ka tukang. Ingat kanu jadi bapa anu kiwari di panjara dipuseur dayeuh. Dianggap hiji jalma nu ngabela jeung nyumputkeun buronan pamarentahan sakelas Angka Wijaya. Nyati dieu awal mulana padepokan bapana nepikeun ka hancur, diserang ku pihak kerajaan nepi ka dihancur leburkeun, sakur pangeusina dibinasakeun.
Kaasup para murid jeung lanjang katut pakacar anu teu tuah teu dosa. Sedeng ayeuna kumaha? Nu dibelaanana malah nukang nongong kaluar tina jalan lempeng tur bener. Jadi pimpinan gerombolan begal anu kejem jeung telenges. Nu salawasna haus ku getih mun dipikir nepi ka dinya, bet matak sedih jeung nalangsa. Keur anteng ngahulang kitu, ngadadak kana panto aya nu kaketrok satengah gegedor. Ratna, bukakeun ye panto. Saha? Jatang tu Akang, nyarek saha deui atuh? Pokna nyaritana semu congong. Ratna Inten gogodeg heran ku sikep salakina, makin dieu teh makin kasar bae. Biasana lamun ngagentraan teh sok nung atawa rayi, tapi ayeuna mah robah nyebutna teh ngaran bae. Ku robahna pasipatan model ieu pisan anu ngajadikeun Ratna Inten waleh teu ngarti. Lantaran kasieuna nu jadi salakina terus amak-amakan atau gancang muru ka tepas, berai panto dibuka, blus Angka Wijaya asup dibarengan ku ngaheok bau tuak. Kaame kuat kacida bau sak-sak ruksak. Malah kacangan ku cahaya lampu. Beungeutna burahay tanda keur mabok. Di teang di mana si ngoreng ngenek di dieu Ratna. Raos di dieu Kang. Tiis. Tapi Akang eueuh batur Ratna. Panan seurencang di ditu. Angka Wijaya ditanya kitu teh kalah kahaha. Bari satengah mebetkeun maneh diuk dina dipan awi nu aya di patengahan. Mana budak? Neme kulem Kang. Kebeneran. Oh iya Kang, hayang sare bareng. Hapunten abdi Kang rupina moal tiasa. Kaleresan abdi nuju aya pamengan Kang. Naon? Nah, meni asa minang-minang teuing pamengan teh. Montong ngabohong ya Ratna. Iraha abdi ngabohong. Asa kamari rai diajak sare bareng. Alasanana nyebut kitu sarua. Pananame bulan kamari. Engkang ku anjeun teras-terasan riweuh wae geuning. Angka Wijaya teu nyarita deui. Hatena keheul dadana bener-bener genok. Sirahna lieur terbawa tuak jeung birahi nu mangaruhan jalan pikiranana. Nyangos, Akang rek kieu teh percuma lila-lila di dieu oge. Ceuk Angka Wijaya ditungtungan ku cengkat. Tapi teu kebat manehna kaburu lieur manten, bumi alam asa jungkir jumpalik. Orolo saterusna manehna kalah utah uger. Ngabudalkeun deui eusi peujitna, bau hangru jeung pengar, ngahiek minuhan eta rohangan. Bu, amruk deui tuluy ngagoler duhureun dipan awi, sedengkeun bibirna terus ngacacang naraweco ka mana karep. Ningali kaayaan samodel kitu Ratna Inten nepi ka gogodeg. Najan keheul sakumaha keheul oge. Ari geus teu walakaya kitu mah bet jadi ngahlas. Lalauna nu ngagoler teh dibebenah, sukuna nu ngarumay ditaekeun kana dipan, terus bebersih, ngapel palupuh nu kotor ku pangutahan. Ma, ngadadak lingga paksi nu jadi anakna lilir. Meureun baueun ku hawa rohangan anu ngadadak sumpek. Bau ku tuak. Ratna Inten gura-giru nyampeurkeun, maksud rek diparene deui. Tapi budak teh tuluy rungsing. Malah sababaraha kali menta mulang ka imahna nu aya di jero kampung. Paksi oyong wi ka bumi nu itu, Mak. Paksi alim di dieu, Mak. Sami bae kasep di dieu oge.
malihan tuh ramah hidup nuju kulem. Halim, paksi hoyong uih. Paksi hoyong uih, Mak. Mitra kaum dangu tungtungna Ratna Inten teh eleh deh. Budak tuluy dipangku sarta dibawa ke patengahan. Kasampak Angka Wijaya masih nolowe coe kemana karep. Tapi ari panona mah peureum bangun anu hese dibentakeun. Kakang, wayahna dikantun heula. Ya si Kasep kala karungsing, ngadan ngarenghik, hoyong uih saurna. Mondong ninggalkeun Akang Ratna. Akang teh pancono. Wayahna kakang, wayahna. Ceuk Ratna Inten bari kebat kaluar. Teu poho panto teh dipeuneuteun atuh kaayaan di jero kontan poek. Ukur riem-riem kacaangan lampu tempel. Jep jempet aya nu kadenge. Sedang Angka Wijaya diantep ngagoler bari sakapeung. Biwirna kadenge kukulutus. Kutuk geneng ka pamajikanana. Nu teu daek ngalayanan hasrat birahina. Sok padahal geus muncak nepi kana mun-munanana. Da eta we atuh ningali beungeutna ge nepi ka geuneuk, nepi ka ganola atuh. Bakat ku muncak-muncakna poharanya. Lila kalilaan mah mitra Angka Wijaya teu buru ngahenen. Lantaran mimiti kaserang jurig dunuh. Tapi samemeh manehna bener-bener pules. Ngadadak panto bet muka deui. Hiuk angin di luar asupes cempor teh pareum katiup angin. Antara sadar jeung teu sadar. Ku Angka Wijaya kareret aya nu ngajandeng di lawang panto. Temong jirimna ngabeleg-beg semu langsing. Bari buukna ririaban katebak angin. Alah, suai deh. Nyaan rayi rek tega ninggalkeun. Ya padieuneung. Alah, sugemakeun Akang. Anu lawas teh sukan-sukan. Keun saaclog we. Kadieu yap, kadieu. Mitra. Jirim awewe nu ngalemeng langsing teh ka temong nyambeurkeun. Bari leungeunna rugal regol ngalaan sakabeh pakeanana. Anu meulit di sakujur awakna. Kacaangan ku cahaya langit di luar. Jirim si awewe geus sabeuleu geunyeur maning ngagelempong tanpa make pakean. Anu saterusna eta awewe teh ngalacat kana dipan. Bari tanpa ucap sakecap. Ngan kadenge napasna semu anu ngahegak. Jiga nama perbawa birahi manehna. Nu geus sarua tepi ka puncakna. Karasa leungeunna si awewe teh ngaleper. Susur sasar ka ditu ka dieu. Kana beuheung kana dada geus puguh kana beungeut mah. Pamungkas pakaian Angka Wijaya didudutan. Da eta bae dina ngalaana teh jiga anu rusuh kawas anu pinuh ku hawa nafsu. Tungtungna si awewe teh mancat kaluhureun. Kadenge napasna beuki berat. Malah teu lila si awewe teh humarurung bangun anu eungap dibarengan kuting rareketna sora dipan awi. Kawas anu kanageun kulini bae. Duanana haheho bangun anu keur nanyak. Sok padahal maranehna teh keur kelebuh dina sagara kanikmatan. Heup urang cinekeun we nya mitra dina peuting eta Angka Wijaya meunang kasugemaan nu luar biasa. Sanajan dina kaayaan satengah teu eling. Satengah henteu. Eta jirim jelas lain pamajikanana. Sababeda dina rasa jeung beda dina rengkak paripolahna. Enggoni ngayonan jeung ngalaksanakeun ulin birahi
Kama Sutra. Wanci ngagayuh ka subuh. Manehna kalilirkeun ku sora anu ngarket. Nu ngajirim langsing ngagelempong deh mitra. Turun tina dipan terus ruga rego make papakeanana. Sahayeun. Dina waktuna pasti apal. Nah anjeun si Angka Wijaya tekebat nyaritana. Sedangkan si awewe kaburu kaluar manten. Bari meunetkeun panto. Ngalantarankeun kayaan jadi poek mongkleng. Angka Wijaya rumahu awakna tuluy ngalempreh teu aya daya. Sabeuleuh geunjeur teu kasampayan lamak sacuwir-cuwir acan. Caturkeun isukna lain deui Ratna Inten ngagebegna. Basa mireungeuh salakina dina kayaan sarupa kitu. Awakna buligir bari teu disimut-simut acan. Kang, naon antos kajantenan? Akang Angka Wijaya bingung. Sabab sadar nu tadi peuting ngalambang sarijeng manehna teh lain pamajikanana. Nah Kang, salin rupa. Rupin mah gitu lagi. Angka Wijaya asaya jalan. Hapunten abdi Kang rumaos. Tos kamalinaan. Nanging leres tadi wengi mah abdi masih nuju sumping sasi. Sareng si Kasep teu tiasa dibebenyokeun. Keke hoyong mulih ka bumi nu di lembur. Desa wios rai. Malah hampura engkang. Rumasa geus ngajahetkeun manah salira rai. Sami-sami Kang. Oh nya, nah tadi puting daya korban. Ceuk Angka Wijaya kagok ngabohong. Teu aya Kang. Da geuning pangeusi lemur ge jarempling. Syukur atuh, syukur. Mitra kaundang. Ti harita cicing-cicing Angka Wijaya jadi boga cem-ceman anyar. Saban-saban birahina teu kacumponan atawa teu laksana jeung Ratna Inten bojona. Asal manehna niis di balai kamang. Tangtu si jirim nu langsing bahenol nerkom teh bakal datang nyamperkeun. Bari teu oleh nyegemakeun dirina. Kituna teh lumangsung nepi ka sababaraha kalina. Samalah nepi ka mulan malen. Nu jelas tangtu awal akhir bakal ka ciri hasilna bakal kaala buahna. Cag mitra urang tuna kaharep kasampeur deui. Ayeuna urang nyelang nyaritakeun kaayaan di Pusir Dayeuh. Beja ngeunaan Mahabuna hiji goromolan. Anu nalah goromolan taregos waja geus ngageunjleungkeun sapangeussi nagri Sunda. Utamana kula balaporan ti karajaan-karajaan leutik magar cenah eta goromolan teh mineng menta pajak jeung upeti. Kalan-kalan mineng ngarampas bobogahanana rakyat leutik saperti pare jeung ingon-ingon. Kaasup kain jeung sejena nu sakira aya hargaan. Teu cukup ku kitu. Eta goromolan ge geus sababaraha kali megat nu rek seba upeti ka Rajapura. Bari teu saeutik jalmana nu cilaka tur dianiaya. Di antarana loba nu ngadedak pego jeung lolong. Nu tangtu bae hese pikeun dipenta kateranganana. Kadieunnakeun wewengkon Gunung Manglayang bener-bener angker jeung pikasieun. Sakur jalma nu aya pangabutuh ka Rajapura
Kajun milih muter jalana teh sok sanajan ka cida jauhna. Beja ngeunaan eta kaayaan. Lain deui benu tur murkana Sang Prabu Langlang Bumi. Gentak ngumpulkeun wadia balad tantama. Di antarana Ki Patih Wirayuda jeung para mantri sejena kaasup para senapati perangna. Geus karumpul merbayaksa. Tuluy bae babadamian nyawalakeun eta pasualan enggoni ngungkulan eta gorombolan nunelah gorombolan taregos wajah. Andukna dina eta sawala teh ngahasilkeun hiji kaputusan yen pageto pihak kerajaan bakal ngirimkeun 1000 prajurit pikeun nyangkalak eta gorombolan. Teka catur kumaha uras-urusna Sang Wirayuda nyiapkeun pasukan. Heuleut sababaraha poe ti harita. Beral wae hampir 1000 prajurit miang muru puncak Gunung Manglayang. Nu mana dipimpin langsung ku 4 senapati perangna. Di antarana Anggadaseta, Durgalapati jeung Rangga Denawa. Katut hiji deui katelah Ki Subali. Senapati anyar gaganti Ki Damarwulung anu tiwas ku buronana nomor 1 nyatana Angkawijaya. Kebat lampahna ieu pasukan prajurit Sunda. Ngalut ngeungkeuy ngabandaleut ka dia sireum dina batu. Bari samaktaku masing-masing pakarangna. Kayaning tumak, panah jeung bedog. Anu tangtu bae ngagetkeun sakur jalma nu pareng pasangrok. Harita keneh kontan nyarisi. Bari arani plak sarujud. Ingis ku bisi rempan kusugan. Ngadon kabalerang ku eta pasukan nu sakitu tohagana. 4 poe ti harita. Pasukan prajurit tapi kanu dijugjug. Nyatana ka suku Gunung Manglayang. Anggadaseta nu paling kolot di antara senapati sejena langsung paparentah sangkan ngadegeun pasangrahan luarin hiji kacutakan. Atuh puguh wae sakideung ge di eta patempatan kontan jadi haneuteun. Saung dugdeg di ditu di dieu. Nu barang gawe dokdak ngadon mirun seuneu jeung sajabana. Sababaraha urang basan dewa hideng ngodang cutak katut sababaraha urang inohong lemur pikeun di penta gambaran ngeunaan kaayaan Gunung Manglayang. Atuh kalawan teu hese Ki Cutak dibantu ku sababaraha urang wargana langsung nerangkeun kaayaan eta gunung. Ceuk Ki Cutak aya sababaraha jalan jajahan muru ka puncak gunung. Jalan nu kahiji nu kiwari aya hareupeunana. Jalan kadua pernahna aya di sisieun lamping. Sapanjangna eta jalan teh tarahal ku batu sareukeut jeung loba tanjakan nu kacida netekna. Sedengkeun jalan pamungkas aya wetaneun eta gunung. Sok sanajan jalanna cukup enteng tur alus. Tapi di dinya loba sato leutik nu maratih. Kayaning kawa-kawa orayuling, bayongbong jeung babak haur. Geus puguh ari sabangsa langir mah. Mineng nyarumput hanapeun kalakai garing.
bisa panjang nak jalan. Jadi cek pamangi anjeun kudu jalan ka mana alusna Ki Cutak? Cek Anggada Seta bari melong kaki Cutak. Nun, ari saya nama ka jalan anu eta Gusti Senapati. Sanaos rada rarumpil. Nanging aman teu aya anu pibahayaeun. Samalih urang dia oge pamingala suruh teh nya sok nyanak jalan nu eta. Nah di antara aranjeun teu kungsi ningali aya nu nyurigakeun di puncak gunung Cutak. Sabab ku hitungan markas eta Goromolan teh ayana teh di puncak gunung. Satemena Sun, urang dieu mah malisakur nu aya di sabudeureun ieu gunung Sun. Tacan kungsi aya nu dugi ka dinya. Margi nya kitu sok sering kawartoskeun aya banaspati anu teu boleh naon kitu hanaang tu getih upami sawilayahna katincak bari karana tanpa izin. Memangna aya wates wilayah nu dicaram Cutak? Gantenan Sun. Kira satengah perjalanan ka eta gunung, Sun palebah tangkal harenong. Tak aya dua batu sagede telebug. Ibarat kaca-kacana eta teh tadugi ka lebadinya. Urang lamur teh tacan kungsi aya nu teras naik ka luhur. Kungsi aya nanging nyeta teu mulang deui dukating kumaha nasibna. Anggada Seta ungut-ungutan. Lamun gitu carana jelas. Eta teh mangrupakeun tanda yen di puncak gunung aya naon-naonna. Teu mustahil markas eta Goromolan taregos wajah deh memang aya di eta patempatan. Tiasa janten Sun. Jadi atuh lamun gitu mah bikeun saheulaanan katerangan anjeun cukup. Ayeuna mah Cutak bisi andi karek mulang. Hatur nuhun Gusti Senapati, hatur nuhun. Ceuk Cutak nuhun manigiak. Malah harita keneh ge langsung pamitan. Peuting eta para prajurit mareuting di eta tempat. Sababaraha urang di antarana tugur ngawangun hiji barisan. 8 pojok pasangrahan. Dijaraga ku pasukan-pasukan panah katutumak kituna teh giliran sangkan bisa sare najan saeutik sewang. Cager war mitra hanya kal kabujeng Neng Nong dugi ka dieu heula insyaallah enjing diteraskeun deui. Hapunten samudaya kalapatan nuhun kana paratosanana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.